Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sereng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Hayang Beunghar. Ye dongeng karangan Kileuksa ayeuna nincak bagian ka-47. Mangatu para mitra urang teraskeun hanca dongeng nu katunda kamari carios nyambung judulna Hayang Beunghar. Sakumaha nu kauninga para mitra, disangka mah akirawit teh harita teh para wargi parantos mulih ka jati mulang ka asal. Si horeng nangtung deui rusuh, malah matana beureum beungeut geuneuk lir beusi atah beuleumnya para mitra. Mangga urang teraskeun deui para wargi. Emang keluk sia kurang ajar. Naon maksudna sia ni tah nalian kokot kami ha? Kumaha ni sia ngahina sia ka sirawit? Hayang kojor sia? Ujug-ujug nyarita kitu we akirawit teh. Tayohna bae bari ngalempreh teh ngadedengekeun anu ngaromong, da teu kapaehan atawa teu eling. Tapi keur ngararasakeun kanyeri urut tarung jeung Aki Sanip, ari pangna ngorejat nangtung manehna ngadenge ngaran salia disebut-sebut ku Aki Sanip. Hehehe. Kunaon maneh teh lawit mun popolotot sia ka aing nya? Bangsa sia? Nasa ngaran sia ha? Rek naon sia los-los ka dieu? Aing teh suka teu ridho teu sudi deuleu. Urusan aing dihalangan ku sia. Sok jawab sia. Rek naon datang ka dieu ha? Aki rawit ti popolotot. Nanya ka Aki Sanip sedengkeun aruji jeung Pak RT Katut nu sejen carolohok bengong. Lantaran ngarasa kaget nempo Aki rawit jadi galak jeung bet aya didinya. Akhirna sarereasa ngarasa yakin yen Aki rawit teh bener-bener tukang tipu. Rawit? Aing mah ngahaja datang ka dieu pikeun neangan nu ngaran Rawit jeung si Bahil. Si Bahil geus palastra deuleu. Di jero liang hanya pun batu inu. Nuku anjeun dipake alat pikeun nipu urang Ciburia. Taina giliran anjeun sia kudu modar. Tapi geunah teuing namun kudu modar sakaligus mah. Kulantaran kitu anjeun rek disetorkeun kana wajib sangkan meunang hukuman nu satimpa jeung kalakuan anjeun. Yu aya mah urang kalemur sia. Kami hayang mapageun anjeun ka dieu. Cek Aki Sanip dari anak keren nyarita, tatag jeung bangun anu gemes ka Aki rawit. Puguh tumerapna ka Aki rawit, matak ting hareab kana hate, manehna asa dihina jeung dianggap hampang ku musuhna, haok nyentak bari mundur sababaraha lengka. Aki-aki pewot sia. Montong loba bacot jeung aing mah. Hayo keur maju deui, urang tarung patutunggalan sia jeung aing. Urang silih petik pati, urang silih ala nyawa. Aing moal nyerah kitu wae sabab aing ge boga harga diri. Nu tangtu bakal dibelaan nepi ka tutunggung nyawa deuleu. Oh nyaha deh kitu ge nganyari silih petik pati silih ala nyawa mah. Moal kami marek nyalawan nyawa sia sakalian di ala nyawanya ku aing. Aki Sanip jadi nafsu sabab musuhna geus teu bisa dileleuyan. Kalah ngajak patelak. Aki rawit teu ngomong deui saperut narajang ka musuhna iteuk anu ngaran Siwanara diheumbatkeun rek narok tarang Aki Sanip. Serepet Aki Sanip ngalugas bedog siuk belentrang iteuk anu nyuruwuk teh dibabad ku bedog. Akibatna antara Aki rawit awak Aki rawit ngagaleong kagigir. Seak bedog Aki Sanip nyabet kana cangkeng musuh. Gila siuk brek ditadah ku iteuk. Tapi tanaga Aki Sanip leuwih kuat. Pluk iteuk murag ari bedog ngahius deui kana dada. Hius bres kana dada kenca Aki rawit. Aduh, sedan sia. Aki rawit ngarengkog bari nungkupan dadana nu katojos ku bedog. Buria getihna bijil. Cileng Aki rawit luncat ka tukang puguh dada nu tatu beuki juuh ngabijilkeun getihna. Montong nulis sia rawit lain hayang modal sia teh. Cek Aki Sanip bari luncat nubruk musuh bedogna ngolepat kana beuheung musuh. Tapi Aki rawit rikat ngagilak terus ngajeleng kagigir, plos bedog milepas teu keuna kana sasaran. Aki-aki pewot sia. Sameme aing modar, aing hayang nyaho heula sia ka ngaran sia. Nya sia teh saha nu sanyana jeung naon sia tujuan sia deuleu. Aki rawit bisa kene susumar padahal eusi dadana geus ruksak. Urut katojos ku bedog jeung urut tarung ngadu tanaga batin. Montong sombong sia Rawit nu modal bakal modal tiula teh lain aing. Tapi sia nu geus puguh ripu. Tapi bisia sia modal panasaran heuh ku aing di sabere nyaho. Aing teh nu kadelah mah Aki Sanip ti Cikarang haja datang ka dieu rek nyegah kalakuan sia nu jahat.
nuges gang ngorban ke nyawa jalma pikeun numal ieu tempat. Atuh saja batik itu aing rek nyegah kalakuan sia nuges nipu ka urang Ciburia. Ngabobodo magar aya harta karun. Buktina sia geus ngadeuketan urang Ciburia ka malakal maut. Sabab tipu daya sia ka cidang ngabahayakeunana. Da ku aing rek dicegah. Sarta sia kudu wani tanggung jawab kana nyawa-nyawa nu geus jadi korban. Cek Aki Sanip tegas nyaritana bari waspada bisi Aki Rawit ngabongohan. Setan alas kurang ajar dulu. Ayah, memang aing geus hampir hasil dari sabab 10 manusia urang Ciburia geus datang ka dieu. Lamun sia tengah halangan geus cangtu kabeh ajal dihakan ku Ratu Siluman. Nu ngageugeuh di tempat. Tapi montong waka suka bunga sia dulu. Montong waka seuri sia, sabab sia sorangan bakal jadi tumal di tempat. Geura papatkeun jampe modar sia Sanip. Aki Rawit ngacungkeun dua leungeun ka luhur. Kuku-kukuna jiga manyangan panon para mitra ngaburilak galak pisan. Paroman pikasieun siga nu kasurupan ku setan nu aya di Gunung Parawit. Nempok itu Aki Sanip sadar yen musuhna bener-bener rek ngabinasa dirina. Jeung ngabinasa jalma-jalma nu aya di dinya. Gancang Aki Sanip munur bari taki-taki pok nyarita ka Ali Rohman. Ujang, ieu mangkeluk teh ngabahayakeun bantuan Aki gunakeun ilmu nu aya di Ujang. Urang ngalayanan pangabasa Aki Rawit nu kasurupan. Hayu urang maca syahadat babarengan. Mangaki abdi parantos sayagi. Ali Rohman taki-taki terus ngareret ka salia jeung balad Bahjari. Sangkan babarengan maca 2 kalimat syahadat terus sarerea ngucapkeun meuni bareng. Panona melong ka Aki Rawit anu geus sayaga rek narajang ka musuhna. Tapi dumadakan bumi eundeur jagat cigarek runtag. Tatangkalan pating garibeg jiga dieuneurkeun ku lini gede. Kurilap celeger aya kilat nyamar Aki Rawit, kero Aki Rawit ngagorowok menilama. Aduh, tomat, tulung. Sora tarik kanaruan aweuhanna ting saleor kalebak. Dituturkeun ku sora angin ngagelebug, kaayaan diponclot Gunung Parawit ngadak-ngadak jadi kenyeleung, mata ketir jeung mata keung sedang Aki Rawit terus ngarumpuyuk lalaunan. Bru nyuuh kana taneuh sirah nama digetih ka bentar kilat anu ngajeleger tadi. Nu lalajo colohok bengong para wargi. Teu ngarti kana eta kajadian atungan ukur marelong bari jajantung naratug. Keur kitu rieg bumi teh euneur gunung asarek urug jalma-jalma ting rarenyag sieun katingang ku gunung bitu. Atawa kabantingkeun kalebak atuh kabeh siga nu teu sadar sakedeung. Dina kaayaan kitu les Aki Rawit ngaleungit sabada disamar kilat. Terus aya nu mawa ku siluman, waruga Aki Rawit teu dibikeun ku pihak Aki Sanip. Malah mah teu ditarima. Teu dipikeun ka pihak Aki Sanip malah teu ditarima ku bumi, akhirna dibawa ku siluman. Masya Allah, nyepi ka kitu nya eta si Rawit. Manehna leuwih hade dibawa ku siluman jeung tibatan pae sampulna. Manehna siga nu teu ridho dicokot ku malakal maut kala kabalik ka alam siluman. Hanya kala aing teu bisa nulungan, teu bisa ngubaran kana niatna nu kasasar. Cek Aki Sanip ngarasa kaduhung sagede gunung, lantaran teu bisa nyadarkeun Aki Rawit. Teu bisa nuduhkeun kana jalan nu lempeng jeung bener lantaran taya waktu, da puguh Aki Rawit bener-bener geus dikawasa ku siluman. Kumaha pamitos kieu ki, ka mana Aki Rawit anu saleresna? Cek Ali Rohman panasaran. Manehna melong kana taneuh urut nyilesna Aki Rawit. Malah sararea bengong keneh jiga nu keuna ku tenung. Aki Rawit jadi kawasa ku siluman jang. Tadi desanya nama manehna teu geus sakara, tapi kaancikan jiwa siluman ayeuna bisa keneh ngalawan ka urang. Malah mun teu waspada mah ngabahayakeun ngan aya keneh milih. Urang sararea ditang tayungan keneh kudu maha kawasa. Sabab urang teu boga niat binasa, da tadi geret niat mawat Aki Rawit ka lemur, susuganan di lemur mah bisa diakalan. Sangkan manehna sadar kana kalakuanana. Tapi hanya kalaina mah geus kieu kajadianana. Keun bae, yu ayeuna mah urang barali ka lemur, urang mula sara layon sakumaha mumna. Keun bae da Aki Rawit mah moal ngaganggu deui sabab geus eueuh. Cek Aki Sanip ngajak balik. Atuh akhirna mah sararea baralik layon dibawa digarotong kana Cikrak. Para mitra anu mulya anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Sadatangna rombongan ka lemur Ciburial ngadak-ngadakkeun jeleung lantaran kawas kadatangan ku prajurit nu mulang ti pangperangan. Harita teh barang mawa bari marawa mayit puguh we kula wargana meuni raong careurik ting jererit ka nyanyerian. Sedengkeun Aki Sanip jeung baladna harita dibawa ku aruji ka imah Bah Sarabahijan, sararea ngariung di tengah imah, anu lega bari disuguhan barang dahar,
Sarijan kacidarewaseunana lantaran kadatangan jalma nu anyar pinanggih bari jeung mamawa layon dina cikrak pok ditanya. Para wargi anu mulia, pertanyaan Sarijan nanyakeun perkara anu aya patula patali jeung kajadian. Malah teu loba omong para wargi sadaya Aki Sanip ngajelaskeun naon-naon nu kajadian harita, anu terutama nu aya patula patalina jeung Aki Rawi. Salmene sabada ngadenge kajadian kitu, atuh para mitra sadaya, Sarijan ngarti. Malah mah Sarijan harita ditanya, ku Aki Sanip ge barabat nyaritakeun lalakon ti mimiti, manehna gering nepi kadanget harita. Malah dibejakeun yen Aki Rawi teh leungitna sabada urang Ciburial miang ka gunung tea. Para wargi anu mulia, atuh geus kitu mah para wargi sadaya, Sarijan nganuhunkeun ka Aki Sanip, anu mana Aki Sanip geus nulungan urang Ciburial. Nuhun Aki geuning aya keneh nulungan ka kula warga kuring teh. Sabab lamun teu aya nulungan mah buat teuing si Aruji ge jadi korban Gunung Parawi teh, sabab manehna geus gilig pikir rek neangan harta. Dayang beunghar teh satadina mah percaya pisan ka Aki Rawi. Sarijan sareret ngareret ka anakna nu geus ngeluk tungkul. Aruji pada melong ku dulurna. Tangan sakitu. Niat Aki nyimpang teh ayeuna mah geus puguh Aki teh nyaja amit we. Rek neruskeun lalampahan ka lembur waduh. Sabab Aki teh mamawa layon si Bahil nu kudu disetorkeun ka urang baru. Sabab ieu jalma teh geus lila pada neangan, permios hampura Aki ngaganggu. Ai ngalan teuing atuh Aki engke heula atuh. Lamun Aki teu bisa mawa layon matang teu mawa layon matang we rek heula nepi ka beurang. Tapi layon kudu buru dibawa ka lembur waru ngadah tereh leupas tina tanggung jawab Aki jeung barudak. Tah kulantaran kitu kapaksa Aki rek balik. Cek Aki Sanip ngajak sasalaman, tungtung nabah Sarijan ngidinan sabab teu bisa ngahalangan. Sabada sasalaman mah beral rombongan teh miang deui ninggalkeun lembur Ciburial. Ngajugjug ka lembur waru bah jari kacida bungaheunana. Lantaran ayeuna mah geus hasil newak si Bahil sok sanajan dina kaayaan maut. Gancangna carita rombongan geus tepi ka lembur waru. Urang dinya kacida atoheunana lantaran mayit anu dieu dibawa teh tetela si Bahil. Anu jahat nu salilana jadi masalah pikeun urang dinya. Aki Sanip jeung Ali Rohman harita tadi andeg heula sapoe nepi ka rengse nguruskeun si Bahil. Akhirna Aki Sanip jeung Ali Rohman amitan terus mulang dijajabkeun ku Salia jeung Siman anu kacida ngarasa bungahna sabab ayeuna mah pagawean teh rengse. Lembur Cikarang geus heubeut aya kajadian naon-naon sarerea ngarasa tentrem jeung tumanina. Nu tani teu galideur nu dagang teu loba gogoda. Anu usaha jeung jongjon usahana nu boga rejeki sakitu sakieu ge jadi manfaat. Teu loba omong jeung teu loba mikiran. Tapi lalakon can tamat mang kami nu masih keneh boga urusan jeung urusan siluman Gunung Karuhun geus mimiti nyieun gara-gara. Lantaran manehna butuh kunyawa pikeun nyumponan caos ka siluman. Harita geus aya kana genep tauna ti saprak manehna munjung. Korban nyawa geus loba malah anakna ge ngan karidua. Nyatana nyimimi nu Cika jeung adina anu ngaran Udin. Pugu biiting sedih taya papadana lantaran harta namahan beuki lila beuki loba tapi anak nungtutan maraot matakna langsa. Jeung di matak heran kacida maotna teh kabeh ngadadak. Taya nu nyaho sabab musababna. Akhirna biiting mineng ngalamun di toko. Harita ge nya kitu para wargi. Kabeneran isuk-isuk mang kamin keur teu aya di imah. Atungan aya biiting bungku dan nyimimin keur ka kota milu balanja ka bapana sedeng adina keur dininina biiting ngomong sorangan. Asa teu puguh hirup teh baheula hayang beunghar sabab ripuh loba anak teu kaparaban. Tapi ayeuna harta bana loba bro di juru bro dipanto ngalayah di tengah imah teh nyaan. Tapi keur maraban saha atuh sabab anak aing nungtutan maraot bari jeung teu puguh sababna. Kudu mikir aing sabab eueuh anak mah rek ngabelaan saha aing teh. Kitu cek biiting bari melong kaburuan. Keur kitu jebul aya Kang Odo datang ngahaja rek nepungan Mang Kamin. Sabab aya perlu tapi barang jolongan aya biiting bungkul. Kitu ge keur ngahuleng bangun bingung. Kamana ari Mang Kamin bi? Cek Kang Odo bari gek diu. Apa nuju ka kota balanya Kang Odo? Oh balanya beurang atuh balikna nya hanya ka teuing. Aya naon atuh Kang Odo siga nu dinesna keur geuning? Nya dines puguh ge.
Akang teh penting tadi kadatangan ku siluman aneh. Nu ngaganggu ka akang salila sare margarkeun derek mapageun. Dabongan geus lila teuing padahal akang teh teu boga urusan naon-naon jeung manehna teh. Tah ayeuna rek nanyakeun ka Mang Kamin. Bisi manehna kumaha wani nyebakeun akang ka siluman. Ujug-ujug kitu we Kang Odo teh lantaran ngarasa jengkel ka Mang Kamin nu rek nyilakakeun ka manehna. Pugu Biiti ngajenghok bakat ku reuwas beungeutna beureup. Kunaon ari Kang Odo ka mana wae nyarita teh? Ulah kitu Kang da salaki kuring mah teu munyung piraku make jeung nyebakeun jalma teu bubugu. Sabab kudu aya mimitina, kudu aya nu jadi sabab musababna. Biiting muncereng. Ulah waka amok da Kang geus kolot moal gagabah nyarita mun taya bukti. Ye Iting lenyepan kalakuan si Kamin teh salila beunghar. Kumaha lalampahan manehna jeung deui sing inget kana kajadian-kajadian nu tumiba ka anak-anak Iting kumaha karasana. Peugh teh Biiting reuwas manehna asa di jalanan lantaran tadi ge keur mikiran nu jadi anak. Ari ayeuna bet aya nu nanya kitu atuh puguh we beuki sedih kana ati matakna langsa ka bina-bina. Kang Odo, kumaha maksud akang teh atuh naha? Nyangka munyung ka Mang Kamin atawa kumaha? Nah anak kuring teh jadi wadal kitu? Akang mah teu nyebut kitu ngan yakin kalakuan si Kamin teh matak ngabahayakeun. Buktina anak sorang geus jadi korban komo ka batur atuh. Jadi akang teh ngarasa curiga hayang nanyakeun ka jinisna na kungsi ngawadalkeun ka akang atawa henteu. Sabab peuting tadi aya nu wapageun untung akang teu daek jeung di kaparengan keur ningang di jaya. Lamun keur apes geus tangtu cilaka meureun. Mun kitu mah sarua jeung nyangka munjung ka salaki kuring meureun Kang Odo teh sabab ngan anu munjung nu sok ngawadalkeun mah. Biiting nyarita tegas panon molohok ka Kang Odo nu tetep tenang. Nya bener. Nu sok ngawadalkeun batur mah ngan jalma munjung. Akang mah teu nyebutkeun munjung ka Mang Kamin ngan rek nanyakeun usanyana. Nah ngawadalkeun akang atawa henteu? Tangke kumaha jawabna? Tangtu kanyahoan ku bibi oge naha munjung atawa henteu. Kang Odo mulat meulit caritaan lain teu hayang nyaritakeun usanyana. Ngan bisi matak jadi pasea teu puguh sedeng Biiting ngahuleng manehna mikir jero hate ngalenyepan omongan Kang Odo. Buat nyanya Kang Kamin teh milampah kalakuan nu ngaco teu akur jeung batur. Teu sajalan jeung kabiasaan. Kabiasaan balarea. Nah kumaha atuh maksud Kang Odo teh nya naha nya Kang Kamin teh munyung. Siga nama nya sabab Kang Kamin teh minang init-initan sarta anak nu geus maot satilu-tilu bari jeung teu puguh jujutanana komo nu dua mamaotna teh sabuat bapana eueuh beuh. Cilaka mun kitu mah tangtu Mang Kamin teh munyung. Kitu galecokna hate Biiting hatena beuki tagiwur. Jajantung ratug jiga nu tutunggulan dibarengan ku pikiran nu kumalayang bae. Sedengkeun Kang Odo jadi sabil hatena lantaran usahanya mah pangna Mang Kamin bisa kitu teh sasat di jalanan ku manehna sok sanajan ari nu boga niatna mah memang Mang Kamin sorangan. Kang Odo kumaha atuh sanyana ieu teh boa-boa Mang Kamin teh nya munyung da beuki kapikir ayeuna mah yen usaha asa babari pisan siga aya nu mantuan. Salila muka toko can kungsi ngarasa rugi kuring teh salila untung bae. Batina numpuk teu kabilang cek kuring teh. Rek nanya ka nu salila non teh rek nanya nu bener-bener kuring teh ka Kang Odo naha nyaho atawa henteu rusiah Kang Kamin. Cek Biiting sanggeus mikir dalila panon melong kana beungeut Kang Odo. Oh kitu jadi Iting teh hayang nyaho nu sajelasna. Nya sabab nu sabenerna mah basa Kang Odo datang teh kuring teh keur mikiran jadi salaki eta teh. Sarta inget ka anak nu maraot tah. Ayeuna bet aya datang Kang Odo atuh asa di jalanan kuring teu nu matak ayeuna rek nanyakeun sakalian ka akang. Kumaha nu sabenerna palang siang dipapatahan ku akang pangna kitu teh. Is. Nah bet ka mana wae nyarita teh akang mah teu rumasa mapatahan. Mun dipentaan tulung memang rumasa. Dipentaan tulung kumaha kitu ku salaki kuring teh cing pok caritakeun. Heuh ku akang dicaritakeun. Nusanya namuang ngabohong ka Iting teh lantaran akang rumasa ngarasa hariwang. Bisi kabawa dosa. Mana komo ayeuna geus loba korban bisi matak tambah cilaka. Pek atuh kumaha atuh mimitina jeung kumaha minta tulungna Kang Kamin teh. Kieu barabat Kang Odo nyaritakeun kajadian 7 tahun ka tukang.
medar lalampahan mangkami nu keresang sarakene terus disambungku nyaritakeun pangalaman manehna dina hal munjung nu akhirna nyaritakeun perkara mangkami nu menta pituduh kana cara-carana munjung ka manehna dibejakeun kabeh taya nu kaliwat pugu biiting calangap bakatku kaget ngadenge Kang Odo nu ngaguar lalampahan salakina. Ya Allah Gusti ku tanepi ka kitu salaki kuring teh nya lah. Nah tuh ku akang teu dihalangan teu dibebeja ka kuring akang teh. Biiting maido ka Kang Odo Cipanon barijil menuju. Ulah nyalahkeun ka akang sabab akang mangandar mah nyaritakeun ka manehna. Akang mah teu nyaho jeung obrolan akang teh bener-bener dilakonan ku manehna atawa henteu nu akhirna laksana munjung ka siluman. Ngan teuing ka mana tulusna mah akang sorangan ge teu nyaho jeung di mangkamin teu bebeja. Najan kitu ge tetep we atuh harianeun lantaran sacara teu langsung akang geus mere mah naon teh sasak anu hade pikeun meuntaskeun Kang Kamin. Kitu. Tah kumaha geus kieu cing Kang Odo. Nah kalah Kang ngahulang wae. Hampura we iting. Akang teh ayeuna mah kaharti jeung karasa yen lalampahan akang teh salah. Sakuduna mah akang teh mah patahan ka Kamin teh. Sangkan teu kitu peta tapi buktina kalah nuduhkeun jalan salah. Tapi eta mah baheula beda deui jeung ayeuna hampura we bi hampura. Namun mangkamian nanten teh tapi kitu deui nya ka ade. Ulah ngajujur nafsu, ulah getah sarupateun. Lantaran bising cilaka sararea lamun mangkami dibawa kasar bisi poho poek hatena nu akhirna bibi disebakeun ka siluman kulantaran kitu lamun rek ngelingan ka mangkamin kudu leuleuy tapi keukeuh nya tangtu ku kuring ditanya nu bener-bener rek dielingkeun sarta diajak kana jalan nu bener lempeng biiting teu kebat nyaritana kaburu anu datang horeng nu rek balanya sabab mawa wadah minyak kapaksa nu ngobrol eureun heula biiting cengkat ngaladangan heula nu balanya bari nyusutan Cipanon. Kang Odo jadi teu betah cicing di dinya tungtungna amitan leos bali. Kocapkeun para mitra mangkamin geus hudang. Ucap isukna. Kocapkeun isukna mangkamin geus hudang sarta ngajentul dina kursi bangun bingung. Panon melong kaburuan nu kakara kapoyanan. Panon poe nyorot meuni bengras matak betah hayam jago ting seleber ngudag bikangna. Anakna ting cariak matak gandeng harita kaayaan di imah mangkamin kacidati iseunana lantaran nu boga imah keur silih baeudan nu bingung pisan mamangkamin lantaran ti kamari pamajikanana baeud bae teu daek nyarita ari nu deui sababna biiti ngarasa keheul ka salakina rumeh geus kanyahoan yen mangkamin teh munjung tapi can ngomong naon-naon nu matak mangkamin bingung heran aing ye naku naon cenah risih iting. Ti kamari ka aing dengan baeud jeung baeud we. Siga nu ngewa barang datang balanya geus jamotrot dagang aseupan meuni monyong alias manyun. Pas sore teu dek ngomong nyodoran ke joge meuni baketut haseum dahar mung bareng hees mere tonggong. Naon hartina ieu teh? Ceuk mangkami dina hatena panon tetep melong kaluar ari sawangan mah geus ngabelesat kanu jauh nyipta kanu anggang. Haloba kacuriga ka pamajikanana bisi ka pangaruhan ku tatanggana. Para mitra anu mulia, barang keur ngahulang kitu golomrang di pawon aya nu ribut sada piring seng ningang seeng paralak kawas nu ngawurkeun senok kana teras. Pugu mangkamin ngajenghok bakat kureuwas manehna ngareret ka pawon bari ngagerendeng lalaunan. Kasebelan si aya naon ieu teh? Kiting. Kunaon ari maneh isuk-isuk geus berong-brang siga nu gelo. Nanaonan ngaruksak parabot? Maka sama nih teh ha? Kawas nu bisa meuli we sia kana parabot teu lebar-lebar tuh toko uruskeun. Barang patulaya nu balanya can kaladangan lain kikituan sia gawe teh. Mang sabodo kami mah moal nguruskeun pek-pek ku sorangan. Aing geus bosan ngurus toko tahun-tahun eueuh hartina digawe ge. Tema biiting bari kop kana piring beling. Padawar kana tembok dapur pre piring peupeus meuni bubuk. Ngayang dina ubin matak pawur mangkamin olohok teu ngarti kana pola pamajikan. Itu si Kiting. Kunaon ari maneh kalakuan teh ha? Nyaho aing mah teu karusupan deui teu. Kunaon atuh teu puguh teuing ditanya nu bener-bener teu nemalan, disebut kasurupan teu. Naon maneh ngaruksak teh marut parabot sagala? Lieur sia teh? Henteu aing mah teu lieur. Kunaon atuh?
sakalor merenya nyawa si aing mah teu sakalor da maneh nu weureu dulu eta kasalaki nepi ka kitu nya teh elingna teh eling kami mah nah tuh ditanya teu nemalan mun eling mah kudu ngajawab nu bener sia biting teu nemalan kalah ngajejek seeng nu nagog di hawu di pawon blok bahe terus ngakireleng gogolombrangan pelewer gombrang di baledog ku siwur puguh kaayaan di dapur beki ayang-ayangan Mang Kamin nulak cangkeng bari gogodeg tapi lila-lila mah amarah nangurangan lantaran Mang Kamin sadar mun terus-terusan heuras saruana moal aya tungtungna heran kunaon atuh maneh teh iting tara-tara ti sasari bet kitu patut kalakuan teh cing atuh sing mikir mana era ku anak sing era ku tatangga apan urang teh rumah tangga geus lila geus aya welasan taun nah teu era geus reuy anak pasea keneh mana reuy teh kudu bunukna bari ge diting nyentak ih keheula-keheulaan atuh nah kumaha maksud maneh cik atuh ka dieu sing bener urang badami nu puguh pek ngomong mah sia lah teu deukeut sagala teu kudu bari diuk nah teu bisa ai bari nangtung da ngahuntu sarua wae lain walah nah geuning galah kitu maneh teh lain teu bisa nangtungan kurang hade we euy badami bali nangtung padudi teuing nah sok rek cacarita mah da aing mah teu hayang cacarita bari ge bu edasna kunaon ari maneh iting lain kunaon mana anak nurai teh mana cing tadi nyebutkeun anak nurai teh iting molotot huntu kekerot oh mikiran anak maneh teh iting heueuh nah mana anak nurai teh kudu aya gunukna pira anak 2 ese piraku 2 hulu sebut reuy mana anu sajena ih hari maneh cing atuh sing sadar ting apa anak urang geus nepi kana titis tulis na geus dipunut ku nu rahayu dipentak ku nu kagunganana sing sadar atuh Sia Kamin teu kudu ngagamelang ngabamblam wae nyarita teh teh gunana papatahan mah diri pribadi lain mapatahan batur nah kudu sadar maneh teh ya lain eta mapatahan batur kudu sadar tapi maneh kudu sadar geus teu kudu panjang carita da geus sadar maneh nu kudu sadar mah ulul nah bet kitu sia teh ting atuh da heueuh beuki yakin maneh nu lieur teu sadar teu eling poho ka diri teu inget ka kulawarga sigana teh nu dipikiran beurang jeung peuting teh taya deui duit harta bana ari ka anak jeung pamajikan teu malire estu dianggap tumal malulu sia mah anak jeung pamajikan teh na teu mikirkeun kana kasalamatan anak jeung pamajikan mana atuh tanggung jawab hiji salaki mun hayang meunang sorangan we hirup teh kebeg Mang Kamin ngarenjang bakat kureuwas sababi iting nyarita siganu ngahualkeun kana kalakuanana Mang Kamin kapeupeuh mamarasna beungeutna sepa panon colohok geus kitu pok nyarita. Kumaha ari maneh iting naon maksud maneh nyarita kitu teh? Nah teu kapake hasil usaha Kang. Nah tanggung jawab naon nu cacan kacumponan? Apaan pangna akang ngaronyatkeun ajen hirup teh? Kabeh ge jasa akang teh. Ya Kamin. Kami geus puluhan tahun kumaula ka salaki. Nu ngaran Kamin orang Cikarang baheula nu jadi bahan pemikiran teh taya deui ibati eusi peujit tah ku ayana hirup masyarakat sagala walurat anak raya parabna eueuh hese make hese dahar hese mira da bubuhan sagala eueuh heureut pakeun pungsat bahan lain ngan babasan mungku tapi bener-bener jeung kanyataanna tapi eta baheula kumaha ayeuna kumaha ge kanyahoan yen urang teh geus jadi jalma beunghar luhur kuta gede dunya loba duit buncir leuit rea keton, buru di juru, ro di panto, ngalayar di tengah imah. Laki tu cek paribasana. Sabab memang, taya kakurangan, kabeh pangabutuh kacumponan, tapi kuring tetep teu sugema. Sabab keur naon usaha dugu dupet nyawa, ari anak beak mah. Sabab usaha ti baheula ge, kapan keur ngabelaan anak? Sangkan jaga di akhir anak senang. Teu pabangi jeung lara tungara jiga urang baheula. Kumaha buktina? Sarere pada nyaho anak urang nuntutan paeh, ngadadak. Teu karana gering atawa cilaka, sabab paehna kasarad. Lamun diantep karep mah sigana. Nu paeh teh lain ngan anakna wae, boa teuing kemah kami paeh, disebakeun ka siluman ku maneh. Tapoeuna kitu hate kuring sedih. Jadi pikiran kami teh sabab yakin maneh teh salaki kepala kulawarga, lain ngabela jeung nang tayungan tapi kalah ngajualan anak ka siluman, dipake nukeran ku harta nu sifatna keuna ku ruksak. Tak ieu tanggung jawab anu ditinggalkeun ku maneh teh. Mana tanggung jawab maneh teh Kamin? Biiting siganu kasurupan nyaritana geus teu make aling-aling. Bener nafsu kasalaki ngabudalkeun eusi hate bari kekerot nahan amarah para mitra.
Mun kongang mahayang nyakaran bari ngekesak salakina. Pugumang kamin teh menit salawak bakatku kaget. Tenyana pamajikanana bakal nyarita kitu. Seetik ge tadi teka pikir yen bakal kadinya losna. Para mitra anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Harita Mang Kamin tuluy nyarita deui. Waduh eta si kiting nyarita nepi ka kitu. Nati saha menang ilham kitu. Aduh, tuh nya bagi sirik sama walot. Jeung balagug teh, mentong nanyakeun kitu balina ge. Saha atuh. Nah, artina mah nah kumaha kitu maneh teh iting? Heuh, sia. Api-api lain. Jawab sia. Kumaha pamadegan maneh teh? Nah teu nyaah anak. Sanu teu nyaah ka anak eta mah geus nasibna we meureun. Heuh, balagug sia. Bodoh kabina-bina. Mun kitu mah yakin pisan sia. Yen anak teh diparabkeun ka siluman keur nukeurkeun harta bana. Mang Kamin teu nemalan kalah ka ngahuleng bari ngajanteng huntu ka kerot nahan amarah. Panon bolotot ambekna mana taku tapi teu bisa kukumaha. Kabi iting sabab geus kapeupeuh mamaras. Kunaon sia ngahulang? Sabar atuh ting ulah popolotot kitu. Lamun mung dipolototan kudu ngajawab nu bener. Kumaha pamadegan maneh? Na teu nyaah ka anak? Akang teh teu rumasa ting. Teu rumasa akang teh, nah make jeung nyarita kitu ceuk sakang teu nyaah ka anak. Teu rumasa gagabah nyarita teh. Naon sababna kitu rumasa? Da kudu aya buktina, mana buktina? Mang Kamin keukeuh ngabela diri da teu hayang kaboker sakabeh rusiahna. Hade mun hayang bukti, ku kuring dibuktikeun. Tapi sama mene mongkeun bukti ayeuna kuring rek neang Kang Odo. Rek dititah ka dieu sabab Kang Odo aya patula patali jeung kajadian di dieu. Biting Malik rek ngaleos ningalkeun imah maksudna rek nyusulan Kang Odo. Tapi harita para mitra sadaya Mang Kamin oge ruas luar biasa. Gancang Mang Kamin megatan bari nyarita leuleut. Ting heula ulah nyusulan Kang Odo. Da moal aya gunana yeuh urang ka tengah imah anggur ulah Kang rek nyarita sajujurna. Hayang buru-buru ulah ka mana-mana. Maneh sajujurna ka maneh hayang buru-buru ulah ka mana manehna ulah. Biting ngaraneg terus melong ka salakina sorot panon siga nu seukeut nembus kana eusi jajantung. Harita teh para mitra pok biting ngomong sora rada ngageter kasurungkeun ku amarah ti jero dada. Heuh, kuring rek cicing sarta rek diuk. Rek ngadengikeun omongan maneh, tapi maneh kudu nyarita nu sabenerna ulah ngabohong. Tangtu akang rek wakca balaka ka iting tapi nyaritana ulah kasar kitu. Ulah munah maneh ka salaki maina akang ngarti lah. Biting teu ngomong deui budina tetep haseum jamotrot bakat ku ambek. Sup ka tengah imah dituturkeun ku Mang Kamin gek dariuk dina kursi atuh Mang Kamin rada ngemplong hatena sabab pamajikanana teu tulus indit. Akhirna Mang Kamin para mitra ngajelaskeun ka Biiting. Tina urusan mimiti manehanana aya urusan jeung Maiot. Tak kitu ting. Asal-asal namanya mitohakeun we heuh inung maneh Maiot. Nyata nitah sangkan akang nyerahkeun maneh. Saterusna akang sedih jeung nyeri hate, akang mikir yen akang kudu bisa ngajalankeun ka hayang Maiot pikeun nemongkeun ka balarea. Yen akang sanggup nyenangkeun pamajikan, akhirna akang usaha hayang ngahonta cita-cita ku jalan naon bae, tujuan ngan hiji hayang beunghar. Sabab ku beunghar sagarupa urusan beres, kaasup rumah tangga jeung maneh, tang tu bakal beres roes moal aya gangguan. Atuh saja batik kitu tangtu mah moal nitah nyerahkeun deui ka akang ai beunghar mah akangna. Nya akhirna akang hasil nyenangkeun iting jeung barudak ku jalan beunghar teh eta kitu ting. Nah mah teu nitah munyung dan nitah teh usaha nu bener nu halal, nu wajar sarta luyu jeung nu loba. Atuh saja batik kitu maksud mah teh lain kitu tapi nitah nyenangkeun pamajikan teh ku jalan bener-bener nu lempeng, usaha nu wajar, urus anak jeung pamajikan, urus daharna pakena didikanana sarta kasalamatanana. Umari akang anak teh apaan kalah kadi parab-parabkeun ka siluman. Nya ulah mulat meulit letah ting lantaran akang ge ngarti kana hal eta teh. Apangna emak nyarita kitu teh alatan akang miskin. Lamun teu balangsa ka moal nepi gara-gara kecap kitu mah teh buktina sanggeus akang beunghar mah bager geuning. Malah manu tadina nyebut si Kamin ge nama bapana si Nyai nyebutna teh. Kaharti lah, tapi kuring geus yakin ayeuna mah. Mama da teu nitah munyung dan nitah ge usaha nu bener nu halal jeung wajar. Teu kudu beunghar barina oge, wajar-wajar biasa diga batur. Kaharti ku akang ge. Tapi emak teu kungsi nyarita kitu.
Pokokna wanita nyenangkeun kanu jadi anak jeung pamajikan tak kitu. Nah teu bisa kitu usaha nu halal piraku tujuan teh dengan cukup sakitu. Bisa usaha nu halal ge bisa pisan. Nah atuh teu milih nu halal naon sababna kalah milih munyung. Lenyepan ku iting, apaan ku iting ge kanyahoan yen usaha nu halal teh hese, hasilna teu sabaraha. Jeung di ku akang ge diperhitungkeun bebeunangan usaha tina sapoe teh teu cukup keur nyumpunan sapoe. Jadi tetep we kurang lila-lila bakal nambahan hutang. Lamun akang usaha sapoe jeput hasilna ukur mah 2 letereun, sedengkeun parabeunun sakitu reuaina. Ditambah ku indungna rek mahi kana naon. Eta kakara dahar bungkul. Acan pakena, acan keperluan sejen, lieur ngitungna oge. Cek Mang Kamin bari ngusap tarang biiting teh mending ngarahu. Biiting jempe sababeak pi omongeun da salakina bisa wae nemalna hese diajak badami hayang meunang sorangan. Nah, kalah ka ngahulang ting kumaha kaharti tawan teu omongan akang teh. Kaharti alasanna mah tapi kuring mah tetep teu panuju lamun usaha cara kitu mah. Sabab papalimpang jeung tetekon agama, teu akur jeung saur sepuh, pasalia jeung tujuan anu hate kuring. Cek biiting, iya perkara eta mah geus kaharti ku akang eting. Tapi kumaha mun geus kieu, sawayeuna mah geus sagerupana geus kaliwat sarta geus kajadian. Ain mah rek nanya sakali deui narek nganggap kasalahan akang bungkul atau moal sawaya mimitina bisa kieu teh. Waktosna kabujeng seep di para mitra duh kanyakannya. Rupina dugi ka dieu bae heula para mitra carios nyamung nuju duana hayang beunghar karangan Kileksa dina bagian ka-47. Enjing urang teraskeun deui dina bagian ka-48 Mang Jayasa para kancang ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan mangga wilujeng kantun bae permios.